cek pengusaha malaikat ulah kali ka surga kan emang kunaon gitu ulah enggak emang naon hubunganan aya hubungan gede jeung kula ulah ka surga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca kunyana nang meuli saha tanyakeun tad emang boga kitab nang meulikeun saha aya nang meulikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya bari ngarangkul bang ngarewas aja kan tuh kasor jadi tuh waduh usul lain mah pokoknya mah iya ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakan ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakan tadi tuh di cek ustad tuh bisa gitu bejakan ka malaikat beja beja malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bae pengusaha hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amalna mah teu pati bagus ngan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus sok kasorgakeun mah Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah cak Allah ayo coba sia dek kumaha dek kumaha coba baheula turun nabi kuari mah wali Allah mah teu kanyawan ulama nyaritakeun ulama kade cek kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah persiapkeun urang yang menghadap ka Allah kemudian sing hade urang ieu lempang di taneuh Allah urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang langit neuleukeun ka urang tangkal kayu neuleukeun ka urang mah teu boga asa dideuleukeun teu boga rasa dideuleukeun kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah jauh ka Gusti Allah malah judi malah mabok tegoran ti Gusti Allah dibere susah kesulitan higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah pabrik balalang krut nunggus di PHK leuwih ti 50% ulang kampung kuari pabrik nu aya nage encan jelas manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan sebab dolar makin naik kuari geus 13,4 kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang sehingga PMHK-an anu dilobakeun lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha maka pabrik mulai gulung tikar geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa na kontrakanna ditinggalkeun maya listrik bapan terus bae nu geus eueuh nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana gantung diri bae gitu ya mulai terus terbengkalai ye bang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan hatina teh jalan teh kumaha jalan mah ala kadar jalan tapi kan lain cara biasa aset anu biasana satu hari menang 1 juta kuari mah teu menang 500 acat ieu keur carita nu leutik carita nu gede ieu encan jelas datang ka irahana encan jelas nah ieu keur dicoba ku Gusti Allah nu tenang-tenang santri doang santri suka mikiran pabrik henteu santri mikiran tani atuh henteu santri memikiran perekonomian tuh nanti nyawa tuh nyaho ka ekonomi ka politik tuh nyawa santri mah sebabnya nama jadi wali ka apa menang nyaho wali santri ya tuh tenang wae nya ngitung bae we cenah geus payah balik Assalamualaikum seuseuri ya padahal mah kolot-kolong duh anak aing geus datang deui we bah udah poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh cakolot ada aing ngakak di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal aya susul loba ada kira ka pondok deui pondok
meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik politik nyaritakeun ekonomi duit aing ngambalaya tah loba cenah geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali bae pokona mah geus nah pang tenang-tenang geus jadi santri geus ngitungan bae ngaji mah tilok ngitung balik deui bae teu nyaho santri mah geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon jasa najan anu mikiran bae ge sugan atuh jadi kitu motivasi ya henteu atuh mending nyana salat berjamaah tas berjamaah pondok ngaca Quran tadarus Allahu lazim dak masak beres meuli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing puguh bapak nama ngadagang naon gitu ngartoge ngek geus teu nyaho naon ya dagang danggeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah meuli gudang garam kadeleunna mah rokok padahal kesang bapak eta tapi sugan boga pikiran eta henteu ya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing ridho jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta geus teh nyana anu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teu ge buka tuh hate sia bego teh kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun bacaan kitab Allah dawan Rasulullah dawan ulama dibiayaan ku bapakna anu ngantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin sa anak sia teu sakola teu mondok emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aja tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nemu bojro keke tungguan bahasa gede jasa ya cak budak merena yuk set 5.000 cek yang nanti nggak daguan ngodok kantong mangel 5.000 doang dari tadi geus mere-mere kan Masya Allah mantap kula inget bae kula mau dibejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula nah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kula inget bae kula geus marah naon kula sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah tuari sok dihadiahan bae lah garati anu ternyata ge pasti aya akhirnya tertelengi tak hati teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta teh mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya nah ieu mah keur carita mun muka mata hati urang blak atuh emang na hirup dek di dunia doang beuke geus di akhirat blak Masya Allah begitu seorang santri ustadz atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga cak pengusaha malaikat pulang kali ke sorga kan emang kunaon gitu ulah emang naon hubunganan ayah hubungan gede jeung kula ulah ke sorga kan ji naon heula tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha tanyakan tad emang boga kitab nang malikeun sa
aya nang melikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu mana tuh rangkulannya bari ngarangkul bang ngarewas aja kan tuh kasor jadi tuh atuh usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran asa kaca kitab pan kitab nanti Bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti Bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad tuh bisa gitu bejakeun ka malaikat beja beja malaikat bebeja Gusti jadi aya nu ngotot bae ieu pengusaha ieu hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amalna mah teu pati bagus kan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku jana jeung sok dibiayaan ku jana aduh cak Gusti Allah geus sok kasorgakeun mah je lamun urang neuleuh ka dinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka di kana nerakakeun cak Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nyana teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu wau teh jeung kiai bejakeun wau teh jeung kiai henteu ieu mah budak pamosrongan ieu mah gaji tilok wau henteu bareng henteu pan puara tah mah coba pernah henteu ka imah kiai bae tanya siapa pernah ka imah kiai henteu masyaallah ieu henteu cepet henteu cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah teu ka imah kiai barang ditanya si pernah teu liwat ka imah kiai mun liwat pernah eta ge neangan embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus kasorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu henteu pernah wau henteu henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai henteu silaturahmi henteu boh pohara jasa ieu mah sama sakali cenah mah ieu liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah nah ialah tepati-pati kaula ngutus seorang nabi ke hiji negara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaula nyiksa ka ahli negara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teh jalan pertanian teh jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan gering timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam gering jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu lihat sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih penyakitna dicek dokter cek-cekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya nanti aing gering dibajar sehat dokter bodoh guys bukunya nana geringnya nana ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen penyakitan melalui penyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep-kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering ceknya teh nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba nah iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka kulon ka Pandeglang kaca dasari aya di dinya teu nu make iket ini penyakitnya cekel ping-pingna lot keluar paku tuh dulu atuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees gesakna teh Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun dah paku mana aya di jero awak kudu aya pakuan saga bohong boro-boro paku urang kasura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok bada kieu mah urang teu percaya bae itu cenah teh aduh ieu mah tidak selesai ieu mah moal selesai di cokotan kieu mah sebab di imah aya orang hideungan
kudu mayar ieu mah segala apel jin, segala apel jurig, segala naon. Wah, tambah cai tambah daun. Eta bener apa nu kitu bohong nu karana itu. Aya penyakit itu bener teh mah eta mah bohong, dukun ngaranna. Nah, ieu disiksa ku Gusti Allah. Maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DPDP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iban ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Summa badalna makana sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikeun dibere eta kaum teh dina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanah ta kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tina tadina panas jadi tiis tadina teu jararadi taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kasimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi dua jadi tilu mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi dua jadi tilu ku makmurna masyaallah pohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadi dengan boga anak hiji dua kuari mun ditanya ti bibit itu 10 bibit itu 10 bibit itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus hatta afau bahmur jasa ibu pohar jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun linikmat kana kufur kana nikmat sing hadeta make kikituan tekod masa abaana dara wasarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih ke paila ke subur tiba lagi kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atau tiba lagi derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dinya teh segala kredit dan lain sebagainya geus disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam ada tuh dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadikan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin tuh teger di televisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen age eueun tegas teh kitu teh ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu hai para kafir iman kepada Allah
cobanya di sel geus lah pokona nekat guru ieu mah kejadian alam deui nah iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masa'aba anadra wa syarra urusan kos kieu mah atuh bapa moyang urang ge emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ke ku Gusti Allah dibere angin teu Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadi ada tu dahri walaysat biuqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula na geus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantak caknya nanggeus pakunu ada ma antum areh geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana bagtatan teh sakaligus kaget sekonyong-konyong wa hum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datangna memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal tapi kaberani itu udah tetap teu iman gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat teu Sukabumi gempa Garut gempa Yogyakarta gempa nu kuari mata anu celian nu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatangkeun bantatan awas teh mentak ngeri urang sing lobakeun istighfar ku ari ge ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika wa a'udzu bika bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca cenah panjang ting teh mah kiai nu pendek bae astagfirullahalazim li wa li walidayya la sabilukum la jibati alayya jamu simu Muhammad eta ge panjang kene cenah kiai nu pendek bae astagfirullahalazim wa tubu eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang kene bae sebagian baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantak urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilat ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika guludug jeung kilat lain asli hujanna ieu mah sakadar
peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasub Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walau anna ahlal qura wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi fin nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban di'fan minan nar qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Allahu a'lamu bimuradi qala ngadawi Allah ta'ala lemalur ya Allah lahum gadwe ulaika yaumal kiamatin dalam dina kiamat ngucap-ngucap ing lafad urukhulu pada maranjing siraka bapi jumlati umamin dalam golongan pirang-pirang umat kodo kholat kang teman-teman wis dingin ya umamin qablikum kang tetep saking sadurunge sira kabeh minal jinni wal insi saking jin lan manusia pinlaring dalam neraka muta'allikum dukhulu iku kang ngari macumantel kalawan lapadul khulu kullama dakhalat ummatun samang-samang samanjing sapa umat an-nar ing neraka la'anat maka ngalanat ya ummat ukhtahaing dulure umat alati belakang teteping dalam sadurunge umat li dhalali biha kena sasare umat biha kal nyasar kena umat biha kalawan hatta idza daraku malam-malam tatkala nemu ya umat dalam aku tegazat bertemu ya umat biha ing dalam nar jami'an alaysa kabeh qalat ukhra maka ngucap apa kang hari ini umat wa umalat baulan utawa ukhra iku pirang-pirang kang anut li ulahum kadue pirang kang awale ya umat ayli ajilaihim tegese kade pirang-pirang kang gedene tawa pamimpine ya umat humal matbuuna lan utawi ya ajilla wiku kang den anuti kabeh Ngucaping lapat Rabbana pangeran ingsun sadaya haulai adallana wa dalluna utawi kilasa mudayani ulaiku nyasarkeun ya ula kabeh ingsun sadaya
Fatihim makan ituanu minha ula azabam di'afain siksa kang dan tikal-tikal mudha'afan tegese kang dan tikal-tikal minan nari saking neraka. Kala ngadawi ya Allah ing lapad likulin iku tetep kadua saban-saban kang suci mingku meminum saking sira kabeh wa minum lan saking uladipun utawi tiklan azabum mudha'afun utawi tegese siksaan kang dan tikal-tikal walakila ta'lamun lan tetepine ora ana weruh sira kabeh bil ya'i kalawan nganggo iya walakila ya'lamun wa ta'ilan walakila ta'lamun malikul fariqin ing barang kang tetep kadue saban-saban golongan wa qalat sulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadl fadhuqul azaba bima kuntum taksibun Allah alam bimuradi wa qala sulahum lan mujazaba biangkang awale ya umat li ukhrahum gadwe pirangkang aire umat amakana lakum ilapan pamakana maka oranana ikut tetep gadwe sira kabeh alaina ing atas ingsun sadaya min fadlin poka unggulan li annakum lam takfuru bisababina kanda satuna sira kabeh kuara kalalupur sira kabeh kalawan sebab ingsun sadaya wa nahnu antum sawaun maka utawi ingsun sadaya lan sira kabeh ku pada qala ta'ala lahum adahu ya Allah ta'ala limalur ya Allah lahum kadue ulalan ukhra Ucapin lapat bagukum maka pada nyicipi sira kabeh al-azab ing siksaan bima kuntum taksibun kalawan barang kang ana sira kabeh iku ngausaha sira kabeh. Sakumaha kamari ayat ieu teh nuluikeun nu kamari bahwa para kafirin musyrikin Yahudi Nasrani Konghucu Buddha Hindu kabeh bakal digejeburkeun ka neraka ketika sakarat nageh diome ku malaikat aina ma kuntum tad'un mana nu kumaneh disembah-sembah teh hayu nu kumaneh disembah pangeran bapa ayo gerak turunkeun ayo nu kumaneh disembah pangeran anak incuan teh mun incuan ayo gerak pangeran incu gerokeun pangeran batu pangeran kayu gerokeun sia kuaing bakal dicabut nyawa sia ayo malaikat ngome ka para kafirin masyaallah nu mantak nu teu jojoakan kafir mah sakaratna Ari Islam kabeh urang geus sering ningali tenang maot kala maot teh komo bari jeung ku urang katingali tur kadenge mah bahasa la ilaha illallah Allah senang perasaan sedih mah sedih bae tapi senang nu aya lantaran nyana sakaratna maca la ilaha illallah atawa Allah sedengkeun Kangjeng Nabi ngajelaskeun man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah mentak talkinan ku urang mun abah urang ma urang diceuli la ilaha illallah lalaunan
maksudlah launan teh ulah cepet-cepet anca engke nyana kan lain deui perasaanana kenyana nurutan la ilaha illallah lamun geus kadeuleu nyana maca tah sing hade urang ulang geus sakitu bae besi recok ulah ieu mah kos ngariung la ilaha illallah la ilaha illallah nyana ge gide gua aduh saktiana ieu kiamat ya aduh emang mulu dan tanaon ya ulah geus bae berkadeuleu ku urang bangun urutan geus sakitu bae namun encan karak balikan deui la ilaha illallah kayaknya rek kadeuleu ku urang la ilaha illallah lamun nyanda terus bae la ilaha illallah komo kadenge mah ku urang kan roh bagi kade tah ngap-ngapanana kan beuki cepet kurang tita Allah 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 barengan Allah 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 cara nalkinan teh kitu ulah lobaan-lobaan engke nu di itu la ilaha illallah nu di Allah Allah ilaha illallah aing milu ka mana cenah ieu riweuh ulah ieu terakhir sih ada masyaallah lamun keur kos kitu geus bae bangsa babaturan nu baheula osok kitu judi misalnya geus ulah kena ka jero maaf mangnya babaturan bae heula nang ka ditu lah kebetulan tah bangsa nu main cimplong segala rupa kaluar geus ieu mah keur disterilkeun ceuk urang ieu jadi ge embungeun ieu embungeun nya lamun nyana bisa ngomong imkan manyana ge ngomong eta babaturan aing nu eta mah inditkeun ka ditu kejebur ke ka sumur kana aing bisi ka babawa ku nyana embungeun gawe sesuai jeung situasi kebutuhan urang dahaga butuh minum urang lapar butuh dahar urang tunduh butuh sare awak urang teh kitu teteh urang teh kitu keur sakarat teu butuh jeruk teu butuh daging butuh da doa jeung zikir mantak beuh urang ngalayat kadinya mepelingan la ilaha illallah mutiara anu hese dicaritakeun urang mawa jeruk kadinya nyana geus teu ngadahar jeruk paling ge jang anu nungguan nuhun-nuhunan ge nu nungguan nuhun Bang Haji nuhun iraha ka dieu deui Bang Haji meuli jeruk da kos kitu di ames Allah tidak geus teu urusan ya da mapan aduh buku nu gering ngap-ngapan bantu teu hayang jeruk teh apal teh nyana mah hayangna zikir atawa sholawat jeung berbagai zikir-zikir mantak ngeuneuheun muriang kritis gadenge nu maca Qur'anan nu barapi nu ngeunaheun atuh nu ngeunaheun makhrajna lantaran nyana kan ngadengkeun yasin gadenge wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim nyana komun nyaho ka makhrajna aduh pas ngeunaheun tuh karena menyanana ayeuna dibacakeun yasin makhrajna teu bagus wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil aing mendingan teu dibacaan cak nya teh puyang aing ngadengena kos kieu inditkeun eta kos kitu ganti habak atuh kan nya teu daya teu upaya bae ulah nu bagus joreng-joreng makhraj mah geus ulah bacanya tuturkeun qul huwallahu ahad Allahus samad sakena teu hayang aing ngadenge kitu teu hayang bisa-bisa nyana diwurukan kuno gering lain ahad wah mentak nu rapi ila malaikat jarita ka kafirin ka musyrikin aina ma kuntum tad'una min dunillah nganal kumane disembah olu cak nyana dalhu langit muncul gesti kamariku kami digerokeun ka dieu palam narahum kami teu neuleu atuh ujung-ujung namanya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin nyana sorangan bersaksi
nyahun bahwa dirina pae kafir. Na'udzubillah min zalik. Masya Allah. Lamun tadi nyaritakeun keur sakarat diome kafirin musyrikin mah kumalakal maut teh ditangtangan titah dihadirkeun sesembahan-sesembahanana. Tuluy bae malaikat gudak-gudaknya na geraan caknya mana ayu geura sesembahan nu kumaneh disembah teh ayu geura. Atunya nage ngomong koludolu ujung-ujungna pae kafir. Nah engke kiamat sanggeusna kiamat jaga di poe kiamat kumaha teh jelema-jelema kafir. Iyalah qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins. Gusti Allah nyarita hakikat nama Gusti Allah, tapi Gusti Allah teh geus mere kakawasan, geus mere kawenangan ka khazinun nar. Malaikat-malaikat penjaga neraka, malaikat malik. Cek malaikat balik wahai kafirin musyrikin Yahudi Nasrani Buddha Hindu Konghucu berbagai agama nu lain Islam udkhulu finnar sadiakeun tuh ku Gusti Allah tempat maneh tuh neraka tuh neraka mangka geus hideung jasa lentab-lentabanana geus pohara. Kadulu didinya sunukna ruhakna hewan-hewan neraka oraina kalabangna kalajengkingna jeung sajabana cai ngagolotrok anu luar biasa panasna kadulu. Iyalah tempat aranjeun wahai Yahudi wahai Nasrani kafirin tah ieu udkhulun nar dirasup maneh ka neraka. Ijumlati umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal ins disertai beserta umat-umat nu baraheula memeh haranjeun kabeh boh jin boh manusia anu teu iman ka Gusti Allah barang jeung maneh jin manusia nu kafir tah ieu tempat tata. Insyaallah karim endek kumaha deui ya memang keur sakarat tagenya nama atuh geus sadar tadi teh wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Pohara ya ujung-ujung nama atuh dek kumaha ge merod tinggal merod embungeun nyana teh lulumpatan ka kaler ka kidul kawetan ka kulon embung asup ka neraka bring kawetan di ditu dijaga ku malaikat ku seuneu blak. Ayo sia bring lumpat ka kulon dijaga ku malaikat seuneu deui blek bring ka tukang ka dijaga ku malaikat pake seuneu saiderna seuneu digiring make seuneu deuk kumaha coba ieu reketek nu diharap ulah nyedak atuh semua nyedak bae cek teh aing tuh batu nyedak lah kudu tukang sesedakan kia itu kan neraka ya urang ya je wah ya atuh kage jebur jadi giring na make seuneu ka ditu seuneu ka dieu seuneu ya otomatis brus enggak kejebur kabeh ka neraka. Masya Allah aya ge dongeng dina kitab tasawuf teh aya jelema muslim pas menghadapi neraka salam heula nya ka malaikat assalamualaikum malaikat macam-macam segala salam segala naon tetep jana salam assalamualaikum salam-salaman di dieu Bang salam teh kan kasalametan ieu neraka cek malaikat tetap kula terbiasa di dunia dekuma atau dekuma salam assalamualaikum ya waalaikumsalam
tidak ada jalan untuk neraka. Pan, tunggu waalaikumsalam. Laporkan ku insya ka Gusti Allah mun aing ka neraka. Sebab didinya geus nganyatakeun waalaikumsalam. Kita mah kaleupasan teu bisa kaleupasan. Aya bae ahli tasawuf pokos kitu jasa. Mana suratna? Allah make surat-surat. Pokoknya surat mah ieu mah deuk bagus deuk goreng tetep bae sebab eta geus menyatakan waalaikumsalam. Berarti tetep ka anjeun salamet asa kudu ka neraka. Namun kula datang ka di kana neraka kan lapor aing ka Gusti Allah. Cak malaikat ulah gandeng. Ulah gandeng ya. Ayo bantu, dibalangkeun we. Masalah. Yang penting aing masalah amat bae. Geus ulah bebelah bebeja ka sasana. Moal. Tadeuy jeung loba kos kitu jasa. Geus atuh balangkeun. Oh, datangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadengin kudu di tukang kafir. Tetep kan nyana ai kafir bangsa kampung Melayu sewan makan bisa nyana ge salam mah. Nurutan nyana ge. Assalamualaikum. Kejem malaikat. Tadi singko salam di blon. Tetap cara salam. Assalamualaikum. Tulak cangkeng malaikat. Tulak cangkeng malaikat. Cek dina hatena moal jawab ku aing gadeng. Kilu kali. Assalamualaikum. Ditowel make sikut. Ngaguling ke neraka. Cek malaikat ampura aduh. Ampura aing lain tengah jawab sikut aing ngomes iya ya. Teu bisa tetep bae nu di dunia na teu bisa maca syahadat diturutan ku kumaha ge di akhirat moal bisa. Tetep jadi eta make sikut dikitukeun doang trek. Anara tetep hampuran malaikat hampura aduh. Cek nya deui sikut ngamuk ya kan. Aya we Gusti Allah. Jadi tetap salamet tah itu Islam. Ieu masih ngejebur kabeh ka neraka. Umat. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'a. Begitu arara sub kabeh ka jero neraka sing gulimpang Yahudi Nasrani musyrikin kafirin itu Konghucu Buddha Hindu kabeh arara sub ka neraka kullama dakhalat ummatun begitu asup ka neraka umat la'anat ukhtaha nyana nyarekana dulurna di jero neraka teh jana nyarekanan gara-gara sia aing asup ka neraka goblok sia keur ieu aya nu muludan aing ku sia diulah-ulah aing deuk ngadengekeun kiai dina rajaban teh ngajakan ka Allah ngajakan ka Kanjeng Nabi pan ku sia diulah-ulah tolol sia ye cak nolol-nolol ka aing. Atuh siapa bae keur ieu muludan ka ditu. Atuh kunaon nurut ka aya atuh. Atuh gara-gara sia goblok. Tungtuna apa lain gara-gara ieu sia gelut cenah di dinya. Di neraka gelut. Atuh malaikat keke ulah gelut cek ulah gelut. Gelut jeung teu gelut panas bae kan. Di neraka gelut. La'anat ukhtaha ya Allah ya Rabb. Paingan di penjara gelut. Parenganan ieu gambaranana begitu datang anu anyar gengna datang wow beutungna geus gedut jasa mangkaning bujalna ge doton kahar bodega ini makanan aku kenapa kamu masuk sini ya kamu mau bunuh ya berapa yang kamu bunuh berapa yang kamu bunuh ini kan penjara tempat pembunuhan. Siapa yang membunuh penjaranya berarti kamu ngebunuh. Kamu berapa yang kamu bunuh? 3. Ya, kecil. 100 yang aku bunuh.
Kalau kamu nggak nurut sama aku, termasuk engkau yang akan kubunuh di sini. Urutin nih tangan gua nih. Urutin, ayo. Urut. Ayo nggak mau gua tempelin lu, gua bunuh lu. Hah? Oh, di penjara mataku lambung 2 kali ke penjara. Tolol jasa. Emang dia ke penjara, aing ke penjara neuleuh doang ke penjara. Lain aja di penjara, asup ke penjara sabaraha kali. Lamun dihitung mah aya naon? Ya itu rahasia perusahaan. Aya nyaho bae. Bisnis kami mah ke penjara gatuh. Boh budak. Di penjara teh lain lalakon, norengkos kararitu. Na ieu ge yeuh la'anat ukhta allati qablaha li dhalaliha biha. Terus menyusul nu sejen deui datang deui saling kitu menyapa. Talah kau daratang kabeh hatta idza daraku fiha jami'a. Gus karabe daratang kabeh blus malah ditareangan. Si anu ke mana si anu? Oh can datang, tungguan. Gus gerlut Gus, wow, silih ejek, Gus silih kitu salahkeun, silih lanat, silih omong, wah Gus kacau balau Gus di neraka teh. Gus njarekanan Gus segala macem. Ditanyakeun si anu ka mana can datang, si anu ka mana can datang. Paus ka mana paus? Ayo urang kejar paus ya buang kawara cek dia paus. Waduh, ya gara-gara nyana ya orang ya. Mana kardinal teangan paus na kardinal na di teangan kabeh geus karumpul kabeh hatta idza daraku fiha jami'a qalat ukhrahum. Ngomonglah pengikut-pengikut nu palandeun li ulahum kanu arawat ka pamimpin-pamimpinna anu kunyana dituturkeun nyana ngomong ka Gusti Allah Rabbana pangeran abdi sadaya ngaku nyana kuarima pangeran teh Allah deka mana deui atuh ja pangeran nyana batu teh daekeun muncul kayu kitu keneh malah dihijikeun pangeran nyana batu jeung kayu teh dihijikeun ngabuncal-buncal di dinya teh disiksa. Nungaran manat nungaran uza kobe aya di dinya anu kuari patung-patung Maryam patung-patung Kangjeng Nabi Isa patung-patung Buddha dan lain sebagainya diijikeun di dinya teu hayangeun moal kunyana diancur-ancurkeun di neraka goblok tolol gara-gara sieun wah acur pangeran teh ajur di neraka ngomong deh pangeran antusiasa anu nita nyembah ka aing. Pangeran ngomong, kos dukun teman aja pangerannya. Kunaon saya nyembah ka aing atuh cak batu cak kayu. Cak berbagai pangeran-pangeran teh ngararomong atuh sia aing mah teu nitah kapan ka sia teh. Kunaon atuh nyembah ka aing. Ge, kami mah dititana ku paus atuh teangkeun paus da ku sia. Teangkeun pausna. Wah, paus tu pertama, kahiji, kedua. Terus diayakeun pemimpin Yahudi ge diayakeun, pemimpin-pemimpin Hindu, pemimpin-pemimpin Buddha, pemimpin-pemimpin kitu Konghucu, kabeh Shinto dan lain sebagainya diayakeun. Lantaran dianggapnya nalah nu nyasarkeun. Mantak pengikut-pengikut lapor ka Gusti Allah. Rabbana haulai adalluna Gusti pangeran abdi sadaya. Cak malaikat ngaku kan bahwa pangeran-pangeran teh Allah. Dengaron ya. Kami dek lapor ka pangeran haulai tah ieu pamimpin-pamimpin teh ieu paus ieu kardinal ieu pamimpin Yahudi ieu pamimpin Buddha Konghucu dan lain sebagainya. Adalluna nu nyasarkeun ka kami kabehan. Kuayana sakitu kami mohon fatihim adaban dipan minan nar kami mah menta ieu pamimpin-pamimpin teh siksa nerakana leuwih tibatan kami tikal menta ditikal nya tah ka pemimpin-pemimpin baheula sia ka aing nyasarkeun
ngajakan ka Tritunggal, ngajakan ka patung, ngajakan ka kayu, ngajakan nyembah ka makhluk. Kuari sia didarakan laporkan ku sia ka pangeran. Gusti, ya pamimpin-pamimpin nu baheula nyasarkeun kami. Beres siksaanana lipat gandakeun. Ulah disaruakeun jeung kami. Kumaha Gusti Allah. Qala likulli dhi'fu walakin la ta'lamun. Sebenarnya mah saban sahiji maneh jeung nyana teh ieu aya tiklan-tiklan pamimpin-pamimpin maneh ieu disiksana tikal-tikalan maneh ge sarua ditikal-tikal jair urusan siksa makarasana ku masing-masing walakin la ta'lamun cuman maneh mah teu nyaho malikul fariqin siksaan anu tertimpa ka tiap-tiap golongan si ieu kumaha siksana si ieu kumaha siksana si ieu kumaha siksaanana. Tah eta teh tinggal dirasakeun bae cak Gusti Allah ulah boga puncak pentas sagala rupa rasakeun deuk kumaha deui itu aduh mentek aya keur di dunia teh tilu karti kafir tiluan hiji pamimpin Nasrani kedua pamimpin Yahudi, katilu pamimpin Hindu, kaopat kiai. Ngarobrol bae nyana di warung kopi. Ngobrol warung kopi. Ngobrol celetuk bae nu ngomong sabenerna nu paling deket jeung pangeran teh saha sih di antara urang. Cak Nasrani teh ya kami atuh pasti. Kok bisa ngaku paling deket emang kumapan kami mah lamun nyarita mohon ke pangeran teh wahai Tuhan anak kan aya anak makan ka bapa deket biasa berarti ka pangeran teh deket sakumaha deket ka bapa ka anak bener coba saurang deui wow cak Katolik teh atuh kami nu leuwih deukeut mah emang kumaha atuh kami mapan Tuhan ge Bapa langsung Tuhan Bapa moal aya tandingna tuh ngaran-ngaran Bapa tuh wow aya bahasa pribahasa sagalak-galakna Bapa tilok kadahar juri ya kan oke ya cek Hindu tetap nu paling deket ke pangeran wa kami emang kumaha pan kami maka bapak teh ke pangeran teh om kan Hindu mah cinta om wih atuh om mah moal aya duana sakeun bener kuari mah kabehan menuju ka kiai. Nah kalau di Islam itu bagaimana? Kalau memohon kepada Tuhan itu bagaimana? Kiai gideg bae kumaha ya ini. Jadi teh ieu mah Tuhan anak ieu Tuhan bapak ieu om gitu kan. Ka beneran nyana di warung kopi di hareupeun warung kopi teh aya masjid. Begitu aya masjid diajak ku nyana ka masjid kabeh. Naik ka munara. Wow, ayo ikut. Mana ini dekat sekali cek dengan Tuhan kalau masuk menara. Naik ka luhur. Makanya 50 meter mah ka luhur. Pas datang ka luhur adzan. Wow, Akbar. Tuh, itu pangerannya tuh. Itu Tuhan tuh. Mana? Tah, Allahu Akbar cek eta. Lamun maneh hayang nyaho kadeukeutan pangeran cek kiai ngagejeburkeun ka handap geura geus. Ngaragakeun maneh kapagi ge jeung pangeran. Sia tolol. Cek kiai tolol tah kiai. Ngalojokeun batur. Mun hayang kapanggih geus ulah make carita-carita bapa anak sagala uwa sagala incu ulah sakeuna teh. Geus bae tah kadeng tah pas Allahu Akbar itu adalah Tuhan kami. Kami mah kalau ingin ketemu gampang di situ duluan. Coba sekarang menjatuhkan diri ketemu nanti sama Tuhan. Kalau nggak percaya ayo sih ngaragakeun maneh ge. Ditolol tuh mah, itu tolol kabeh ani urang ceknya nanti.
engke engke di akhirat kuari makabeh pada ngaku darah reket maneh ngaku deket lantaran ayat Tuhan anak Isa ngaranna maneh ngaku deket lantaran ayat Tuhan Bapa maneh ngarasa deket lantaran ngarasa aya indung Tuhan Maryam disebut natri tunggal di dia ngarasa deket bae sarua bae sinta-sinta om ieu ge sarua Yahudi kabeh ngarasa deket ge kanyahoana nama engke di akhirat digiringkeun ka neraka bakal nyaho mana nu leuwih deukeut ka pangeran jeung mana nu jauh ka pangeran ieu tah ayatna ieu wa qalat ulahum li ukhrahum adu debat anu sengit di jero neraka antara pemimpin-pemimpin kafir jeung pengikut-pengikutna lantaran silih sarakeun gara-gara anjeun kami ka neraka gara-gara sia kami ka neraka kami baheula geus aya informasi anu akurat melalui televisi melalui berbagai media kami sok kadengekeun ceramah-ceramah kiai kami sok kadengekeun dina maulidan kami sok kadengekeun dina rajaban aya pangeran anu gaib anu ngutus rasul ngaranna Muhammad di akhir zaman kami teh kadengekeun pancak maneh ulah ngadengekeun nu kos gara itu geus bae urang mah ka gereja bae geus bae urang mah ka kelenteng bae geus bae urang mah ka dieu bae ka dieu bae depan maneh nu ngaulah-ulah gara-gara maneh kami ka neraka Gusti siksana tambahan deui Gusti nyana ngomong wa qalat ulahum li ukhrahum dek meminta paka pangeran cek jana teh aduh pamakana lakum alaina min fadlin henteu aya unggul na maneh ka kaula kami teu ngunggulan aranjeun kabeh cek para pemimpin alianakum lan takfuru bisa babina lantaran maneh kalakul kalalupur teh lain ku sebab kami maneh kupur kami kupur panahnu antum sawaun kupurna akur bae ribut di neraka teh antara pemimpin Yahudi jeung bawahanana pemimpin Nasrani jeung pengikutna pemimpin Buddha jeung pengikutna pemimpin Konghucu Protestan dan lain sebagainya ribut engke di neraka bari keur disiksa ku Gusti Allah jaba siksaan anu pohara bahwa jaba sing jerengeng jelema anu silih lanat silih carekan silih tolol silih goblok jabat tuntutan ti bawahan ke atasan teh aku gara-gara maneh sedengkeun ti dituna ngalempar deui eueuh nu jadi gara-gara ja kabeh ge ieu mah lain ku sebab kami maneh kupur kami kupur ge dasarwa geus ulah aya naon rame di neraka kumaha cek Gusti Allah fadzuqul azab bima kuntum taksibun geus ulah loba omong ulah loba cacalatan cek Gusti Allah fadzuqu kuari mah geura rasakeun bae siksaan bima kuntum taksibun kusabab kupur-kupur nu kumaneh di usaha waktu di alam dunia kakupuran maneh waktu di dunia kuari karasa kumaneh wari mah urang ningali Yahudi menganiaya muslim di Palestina anu luar biasa secara lahiriah mah pohara jasa tetapi lamun urang nyulusup ka jero batin di jero penganiayaan buat teuing urang Palestina mah geus uncang-uncang di surga Allah secara zahir mah kuari keur dianiaya urang Suriah luar biasa budak-budak ditembakan segala awewe anu teu puguh teu karuh tamah pan lain urusan perang tamah penjajahan komodel ka Palestina dina zahir mah tetep bae urang nyeri anu luar biasa buat teuing di batin mah manehanana geus seserian di sorga kitu keneh di Irak sedengkeun sasaran anu terakhir sakumaha kukula dicaritakeun ke setelah Yaman lah ieu engke bakal ka Indonesia ge henteu sakabeh Indonesia nu ditiheulakeun di Cikupa siap-siap bae Cikupa ya Allah ya Rabbi dek kumaha gitu ayeuna urang dek berlindung ka mana coba ayeuna mah dek berlindung ka mana boro-boro masalah nu gede masalah nu leutik geus eueuh tempat perlindungan ku ari mah ja politik teh kapan geus didominasi ku Amerika terutama perekonomian geus didominasi ku Amerika nu berjalan di dunia khususnya di Indonesia ieu adalah perekonomian Amerika
kurang beli naon baik guys persentasena untuk kelangsungan Yahudi kelangsungan Nasrani kurang beli naon baik didinya teh aya sekian persen untuk gereja nggak kumaha tuh berarti satu sisi orang benci terhadap Kristen di sisi lain lantarannya dan ngadominasi tentang politik yang perekonomian orang nyumbang kanyana sadar atau tidak sadar seperti eta lah dikondisikan seperti eta kubodona orang sebagai bangsa Indonesia anu tetap bertekuk lutut di Amerika orang tinggal nyalahkan penggede orang bae kokos kitu atuh hese kembali deui urang ka urang kunaon atuh ketika urang dek milih teh pan kiai geus ceramah bae sing hade nu tadina mah sarua bae kiai itu ge sing hade mulai barang dibere saeutik sing hadena rada detik sing hade barang dibere rada gede nek barang dibere deui cicing mah ta iya nek kumaha je kembali na maka urang-urang kene ketika baheula teh urang embung boga pamimpin di gubernur teh awewe lantaran urang nyaho dek bener dek salah tetep urang mah ulah waka milih awewe bae lantaran tamah awewe mah haram kudu lalaki bae heulanan kiai sepakat Banten Serang Tangerang kabeh ulah milih awewe malah kiai aya anu nyieun kitu pernyataan tanda tangan dilarang memilih wanita timbul di Kabupaten Serang jeung Pandeglang datang ka kaula pan ka dieu gua ditibet tanda tangan teu kudu tanda tangan aing mah geus ngomong bae haram tiba heula ge ulah milih awewe geus teu kudu tanda tangan eta bae nu tanda tangan dirinya teh pertanggungjawabkeun tanu tanda tangan bener apa henteu aing mah geus make Al-Qur'anul Karim ayo bade tuh nya kiai kumaha eta tungtung nama horenganan eta teh nya nama dek dijadikeun proyek ja aing mah nyaho jasa teh ka kiaina ja datang ka imah man minta tanda tangan wariga deuleu bae kumisna je minta tanda tangan kula teu kudu tanda tangan tanyakeun ka jamaah aing mah geus ngaharamkeun milih awewe geus teu kudu eta bae teu pertanggungjawabkeun hagas kumaon kabelah dieuna dibere mulai sorang diumrohkeun jeung Ki Pudoli pan ka ditu henteu Ki Pudoli mah bareng doang atuh ku baru untuk apa di Pandeglang kiai kudaon milih awewe di Serang milih awewe ketika kurang disindiran we kunaon milih awewe ieu mah lain salat cek cenah pemimpin negara haram soteh mun jadi imam salat kitu kakak atuh kumaha kakak bae tuh gitu geus atuh kumaha kakak bae urusan ku kakak tuh pan eta geus kumaha tuh kiai teh kos kararitu masyaallah tak jadilah hasil pemilihan nyana nu menang lantaran kiaina diumrohkeun kiaina dibere motor beat dibere poswan dibere motor naon kana deui jadi teh naon teh tuh emang siapa kabere nyaho bae sekupi segala mio ambalayah ka dituna menang terjadilah setelah kemenangan alhamdulillah wali gubernur urang masantren itu kapan hese di urang teh boro-boro endek menyatukan suara visi dan misi eta bae heulana ta eta gagah jasa selama perjuangan daek dibere nu kieu moal anggeus kajen kumaha selama urang berjuang naon bae butuh nu kieu moal anggeus cek nu ditampal lampon naon teh nu kieu nah sia mah nya pokona kieu bae lah pokona mah naon eta kieu bae pokona mah moal beres jadi nu mantak raruntuh ke pondok pasantren teh eueuh santrian ku gara-garanya ngabutuhkeun ieu Golkar nyerang eta dina mah aya santrian alhamdulillah 200 mah aya mingguanana aya 500 mah aju kiaina dimunggah hajikeun ku Golkar asa hebat bae tas kapanggih jeung Baitullah-nya na teh toab dan lain sebagainya padahal lamun ditilik secara batin mah toabnya na teh wallahu alam lantaran ulang mun ningali dina persyaratan munggah haji teh pan di sing hade yang munggah haji maka de biayana kade di kitu-kitu kapan unggal kitab sing hade hari ieu mah kiai na nyolonong ka ditu
asa hebat bae balik ti ditu santrina mulai resah teu betaheun di pondokna wallahu alam. Padahal pondokna eta-eta kena sakitu gedong, caina bagus, listrikna bagus, tapi dibere teu betah ku Gusti Allah. Balik hiji nyesa kuari tinggal tilu ge teu normal nu hiji lehoan bae nu hiji atel bae nu hiji hitut bae dek ngariung bingung diajakna nu mana eta kan bingung eta diajak nu gagaro bae ngisinkeun diajak nu lehoan bae komo atuh nu diajak nu hitut bae sia hitut itu helo itu can datang ke tempat ngariungnya na geus bebeja kiai yang hitut betekeun atuh hitut bae kudu bebeja geus tadi betekeun kunyana didadatkeun keluar bukur kepret geula tuh itu bebeja sia begitu dikepretkeun kena bibir kiai tegal kiai bae balik cek nyunyut balik ngetrok lawang nyunyut cek pemajikan abah sia mau berkat lauk cucut tah barang dibuka cucut nyunyut tah eta gara-gara kiai asup Golkar kos kitu eta teu sadar tah kiai sing sadar geura-ge ulama ieu mah lantaran hayu urang babarengan deudeuh jeung nyaah ieu ka kiai ulah kabita ku dunya lain Golkar bae naon bae pan geus jauh dina kitab ulah sok kabita hubud dunya cilaka kajen buku mah ge cilaka masyaallah lamun dihitungan ku ari mimiti Ciamis Tasikmalaya Bandung Garut ulah mah nyaho terus ka belah dieuna Cianjur Sukabumi Bogor Tangerang Makomo lahir di Tangerang nyaho jasa nu hirup jeung nu paeh hararaya keneh nu aya nyaho jasa kiaina terus ka Serang terus ka Pandeglang santrina arareuweuh kabeh titah kusaha gerak Allah mingguan nu tadi geus aya 400-an terus 300 terus 200 terus 100 ku ari mah tinggal cak-cak buricak tinggal suuzon bae nu tinggi gara-gara kiai eta sih kunaon juga ngagara-garakeun ka kiai eta introspeksi di jero hate si aya penyakitan bego hubud dunya tah ulah sok kabatur hubud dunya dirina dah cenah kiai eta mah hubud dunya pakaian ge bagus mobil ge bagus je disesuaikan hulu sia ku aing sia eta teh urusan pakaian urusan kendaraan pamereti Allah resep jeung henteu mah rahasia diri jeung Allah sia nu dipikiran ulah sok mikiran kiai batur kuno naik ka kiai anu mah anu kiai anu mah kiai anu sia pikiran goblok kudu mikiran kiai batur mah geus ka awang-awang geus ka mana ibadahna nyana mikiran kunaon si eta sia saya Golkar teh kos kitu jahat jasa penjahat kelas kakap Golkar mah asal ieu kula nu mantap ngomong kitu kunaon eueuh batur ieu jangan luhurkeun agama kabeh parareum ji asal geus ka Golkar bae pelepes ai kitu mah ulah ka Golkar ulah kiai nu sajen bae ka Golkar mah aing mah kiai mah ulah bae ho ka amilna ho ka jurumiana ku ari ngararoko bae kiai kunaon ge nu deuk di pagahanana emang santri ajur kabeh ku beringin ku ari ngaroko na gelisong ku ari mah heran teh kiai teh daek nemah majelis geus kosong ya teh macan geus aya ti kudrat irodatna bae ai sia inget maka dinya Allah satu nasibna bae ti ditu ayo tauhidna petakeun ku sia atuh ayo tauhidna petakeun ku sia atuh sia aya heuh nya kiainya tuh ujung-ujungna mah cerik leutik jana ge nah ieu tah teu karasa ku jana di dunya teh kos karari acur lain hiji lain dua masyaallah mantap kayak kiai nu api ketika anak kiai nu ieu asup ka Golkar kiai nu ieu nganasehatan embung ribut gede ulah tetep nyana kekeh lantaran pahar moko datang nu iya si mamang nambung aing mah Golkar mah lantaran duniana terlalu jahat misa tek di dieu mah dibuang gede kekuatanna hanya cuma 2 tahun rengsek kabeh santrian hiji-hiji aja itu mau pasti kene ku di eksis kene bae masyaallah aya naon buah eta Golkar mah sebab tadina teh cak Gus Dur adil apa kejam saya eta tah di mimitian tidinya tah hore kalau saya adil akan saya bunuh dengan cara yang adil
Kalau saya kejam akan saya bunuh dengan cara yang kejam. Tak, kiai mah dibunuh dengan cara yang adil. Dibunuh karakterna, dibunuh harismana, dibunuh kabarokahanana, dibunuh ilmuna. Ngan anehna ieu anehna kiai nu asup ka Golkar teh teu daekeun tobat, heran aing mah. Heran heueuh. Sakali deui enahan ngomongkeun ge. Kayak aing mah tobat ka kiai teh ja ilmuna ayahan keneh. Insyaallah lamun tobat mah kula nanya ka Abah. Bah eta si kiai lamun asup ka Golkar heuh cekeun Allah teu ridho. Eta lamun hayang bagus tobat, cara tobat tong beulem pondokna. Eta kolot teu kira-kira ngomong. Lain pondok teh mah situ mah beulem pondokna cekeun teh. Lamun can dibeulem can jadi tama tobatna. Tuh. Eta mah meureunnan nyingsieunan we teh maka kula supaya kula ulah meureun. Aju kula ya ai duitna terus bae ku ari ge. Ya alhamdulillah. Kula lamun kadatangan tak kamari kan kula ajak keur poe Kemis datang bupati, datang gubernur. Kula ngadoa mudah-mudahan ulah mere ka aing. Salamet aing lamun teu mere. Bener sasalaman teu mere naon. Dijabah berarti doa aing. Kajen yang teu kabayar ge daripada make duit sia mah. Gubernur teu mere berarti pelit kan? Kitu mere pelit kan berarti. Ngan emang teu hayang teu. Jadi lamun kadenge gubernur datang, bupati datang, lillahi ta'ala teu merena naon. Eta datang bunga bae secara kemanusiaan nya manusia kula manusia. Satu sisi suruh siling menasehati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cek Kiai Golkar bohong ki uci mah. Soekeun ku aing sungut sia. Ih silih nasehatan kula mah tetep bae ka bupati kula nganasehatan bupati urang. Ka gubernur nganasehatan, ka wali kota nganasehatan, teureun kula mah nganasehatan. Cara kula nganasehatan ke lalagaan, ke nasehat ke lalagaan, janyana ge sarua hayang salamet di akhirat tembung ka neraka. Ji atuh sarua ku cara kula ke nganasehatanana. Geus teu wani mere. Sebab nyana ge meureun dibisiki, hati-hati. Jangan suka ngasih sama Ki Uci. Emang kenapa? Kalau sedikit engke bahaya, kalau gede boleh. Kula dibejakeun teu mere tak kudu kuat kos kitu. Babaturan teh jadi urang eueuh nanaon jeung bupati tetep akrab. Tetep ngadoakeun atuh asa kebutuhan-kebutuhan di negara engkena urang babari jeung gubernur akrab eueuh nanaon. Ulah sok hayang dibere. Tah lamun geus hayang dibere eta nu cilakaana sing kuat seperti kitu. Jadi kaduluna akrab bae geus kura kirang lalagaan ku kumaha ge mun teh hayang dibere jieunan. Tunggu sebaya juga beneran teu mere tuh geus pas narana beres geus. Nah eta bersihkeun ulah aya naon-naon salamet urang ngasehatan kanyana hati-hati titip bangsa titip umat sampai keur bloon pan ieu kumaha tuh ieu. Tah ieu engke bakalna ieu tah di neraka bakalna pengikut-pengikut nyarekanan ka pemimpin-pemimpinna riweuh rame nu jejeritan bae aya nu ceurik bae aya anu nyarekanan bae aya nu gelut bae aya nu silih peupuh bae aya rame ngaranna ge siksa kumaha cek Gusti Allah fadzuqul azaba bima kuntum taksibun. Kuali magas ulah jejeritan ulah cerik ulah ribut ulah silih tinju. Eueuh paedahan lantaran kabege disiksa kuari marasakeun bae kumane al azaba siksa bima kuntum taksibun ku sebab kakupuran kamusyrikan anu kumaneh diusaha. Urang mah alhamdulillahirabbil alamin jauh jarakna urang ka Kangjeng Nabi tapi urang iman ka Kangjeng Nabi seakan Kangjeng Nabi hadir komo urang keur muludan assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya Habiballah assalamu alayka asa aya Kangjeng Nabi na masyaallah ketika leuleuh nu ngabangun masjid eta tapan parentah Kangjeng Nabi ternyata asa aya Kangjeng Nabi na
ketika orang ningali nu ngabangun majelis eta teh akan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabina ketika ngabangun musola asa aya Kangjeng Nabina aya jelema keur ngararaji model kieu teh kan parentah Kangjeng Nabi asa aya Kangjeng Nabina urang teh didelekeun ku Kangjeng luhur teuing urang mun nyarita didelekeun ku Gusti Allah mah heulanan Kangjeng Nabi teh hiberan ku ari neule oh itu Haji Pendi nundutan kadelekan ku Kangjeng Nabi sial tak budak aduh nyana bisa ngagerokeun Sina Umar ayo jawara Umar seret Haji Pendi waduh cek Sina Umar moal Gusti asal dikitukeun bae ngarenjak nyana Masya Allah tah urang teh kudeut ta urang malah lamun urang maca sholawat timbul sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali geus saya 11 kalina perasaan tiis akan didelekeun ku Kangjeng Nabi heula Kangjeng Nabi bae heula masyaallah ulah waka ka Madinah di raudhah urang di dieu bae urang teh emang Kangjeng Nabi maot jante emang Kangjeng Nabi teu ngadenge ketika orang maca sholawat ngadenge emang Kangjeng Nabi henteu langsung ngahadiran ketika orang maca sholawat hadir Masya Allah lain saeutik para aulia Allah keur muludan ningali sosok-sosok anu hese dicaritakeun lain saeutik ulama-ulama nu keur ngaji ikhlas ningali pemandangan-pemandangan anu aneh kula mah inget ka Abah bae almarhum geus eueuh ieu dicaritakeun ge bada isya ngaji ihya bada ngaji ihya keur ngaji langsung neuleuk kieu ketungkul deui neuleuk deui ketungkul deui 3 kali beres geus langsung cepet ngajina langsung sholat naon istirahat tas isya bada isya langsung ka imah ulah ngobrol isuk-isukna maksudna kajadian kos kitu aya naon oh ngaji bada magrib lain bada isya ngaji bada magrib minhajul abidin ngaji badal magrib minhajul abidin seperti eta tah kajadianana terus sholat isya bada ngaji ka imah isukna kukula ditanya kok ngaji rada lain deui aya naon tadina teu daek carita kabeladina carita jadi neuleuh jelema nu make jubah ti dieu ti kaler aya tembok di dinya pan di kaler ka diuk katingali terus kene ngaji terus ka hareup pan majelis keur tembok di hareupna lain kieu diuk geus bae di dinya diuk dideuleuh deui keleumpang deui ka dieu terus bae ngaji keleumpang deui dalam hati nanya eta sejin apa manusia di hati Abah kunaon tu aya nu ngaharewos Imam Ghazali keur hadir nu mantak teu kuat Abah langsung we ditutup Allahu a'lam bishawab geus tah eta keur ngaji Minhajul Abidin Imam Ghazali hadir masyaallah deuk kumaha coba eta coba urang keur maca sholawat atuh Kangjeng cacak Imam Ghazali bae bisa hadir Imam Ghazali atuh komo Kangjeng Nabi bow mantap sing hade urang kuari keur dihadiran ku Kangjeng Nabi aduh cak Kangjeng Nabi enak aja lu ngerokok aduh asana di pareuman kuari kene sial cek teh ai ku ki oci olah main teh sieun tapi ieu Kangjeng Nabi kan diuci nama cadacaknya di jero teneleun kain tapi pan Kangjeng Nabi waduh kopinya udah habis 2 gelas lagi waduh eta pan urang lamun inget gadinya emang kumaha gitu boh komo lamun pengajian para aulia Allah lain lalagaan urang lamun nyaritakeun ki arwani kudus ulah murikak bulu keur muludan Pak kermuludan assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum sekolah biasa udah datang suk bae nya asup ka jero kamar terus bae ngedeng terus teu kaluar deui saat eta terus masyaallah teu kaluar setelah seminggu ditanya kumaha kajadian naon mimiti cek ngana begitu hadiah puji seungit anu hese nyaritakeunana sabada sengit langsung narantung assalamualaikum zainal anbiya eta mah dedeleuan kula ceknya datang diiring kos gitulah caritana terus jana ge nyaritakeun hadir
mentak sing hade mentak terus baik ahli sunnah wal jamaah mah terus nitahan maulidan nitahan rajaban abeh naon masyarakat anu tatadina kurang pati ibadah kan kumpul kan kadale ku Kangjeng Nabi engke kan di akhiratna wah ini pernah kelihatan sama saya cek Kangjeng Nabi bahasa Melayu Kangjeng Nabi nang gede gitu cak masyarakat je eta mah jawara ge tapi pernah muludan kadeu aing keur kadinya cak Kangjeng Nabi nyana aya di dinya emang nyana nyumbang aku sadus doang tapi aing pokoknya hadir kadinya nyana keur aya endeu kumaha deui coba hayu jis anu nyaho urang mah neangan kauntungan di mana bae kajen teuing teu salat ge asal muduleun hadir we lah abeh Kangjeng Nabi kadinya leuleuk kitu bae geus urang mah mantak geus muludan hadir bae geus pokona asa kadeuleu ku Kangjeng Nabi na di dinya waduh kan urang di akhiratna ngeunaheun ya kadeuleu kajeun cek masyarakat tah mah caran salat sama tah mah seringna ngadu kotok nu penting aing teu pernah neuleuh ngadu kotok ngeuleuna keur muludan jangan kan gitu wah cek jawara mantep ya mokos ge mantap geus mantap jawara mah geus teu kudu hese-hese muludan nyumbang aku sadus cak gitu aju geus teu kudu dibuka bawa deui ka imah jangan anak incu jawara pelit tongkos gitu cak Kangjeng Nabi deuk ka sorgakeun teh jadi lah iya ya jadi di neraka teh lain lalagaan tekna nasna jelas mimiti sakarat diome ku malakal maut sehingga sakarat engke paeh di jero alam barzah na geus pohara jasa siksaanana engke di akhirat seperti tadi sing gejebur ka neraka ribut di neraka antara pengikut dan jeung nu diikutina antara itu pamimpin jeung nu dipimpinna silih salahkeun silih dakwah terakhir nama tetap ku Gusti Allah olah ribut maneh rasakeun bae siksa kulantaran maneh kufur musyrik waktu di alam dunia geus rasakeun abadal abidina wa amadal amidin wates wangena terus bae disiksa di akhirat na'udzubillah min tinggal dilanjutkan ku jelema anu ngabohongkeun kana ayat ka innal ladzina kazzabu wallahu a'lam